Hari ini permanukan. Alah, dibuka lah, nyir manuk gagah. Manuk aing, manuk gagah mahal ya mah tuh. Adukeun ku aing ayeuna. Sorana tempo. Tuh. Volumena ge. Penglibur ningali manuk masih abang teh sugana dijual murah. Bang, doi. Di mana euy? Ngajak wae ka dieu. Ngajak pan hayang manuk ulang. Beneran atuh tah nu aing aya. Murah metan, Bang. Mantapnya. Tapi asli ya, asli. Asli lain KW sia ieu mah tuh. Sok. Gimana reyangnya? Sok. Volume naga tuh gagah. Iya, sok. Satu. Baru kurung naga ade. Oh atuh. Epot di kurung naga. Ini sabaraha duit nanti, sabaraha duit? Bayar aing mah 2 juta lah. Kop di murah. Aing keur butuh ya. Biar sekolah budak. Bisa kurang mah 2 juta geus moal aing mah. Batu lawan 18 itu dibikeun ku aing 2 juta lah. Sok. Buru lah duitna. Ulah kieu atuh, Bang. Beli mah bae 2 juta. Tapi kapal majikan mah bejana deh. Mantap majikan nanya. Gampang. Bawa ikan mana mah. Baru 1000 we ku aing di bejana. Sok budeun duitna mana? Mana? Barang-barang sok. Anyis gagah tempatna ge euy ai banar si obos. Duit menang nilap. Si obos beda anjir. Wah. Boga duit aing euy. Anyis. Mau asip. Asia ieu mah pokona. Dua juta ya teh? Ya, Bang nya. Mulanya buka duit teh. Alus di orang dulu. Iya Bang. Mun dijual cing aya batian. Abah sok bawa jeung kurengan sakalian. Tutup. Nah ieu. Wah, ya aduh. Iyo, tutup nama ya. Sok tutupan heula. Harunya ada jauh atuh. Sok tutupan heula. Panggil pamajikan mah gampang. Mun panggil jeung pamajikan. Udah jeung urang sok panggil da baturan sakola Bang heula. Pamajikan maneh teh? 500.000. Siap. Kajengnya. Sok. Ayo Bangnya. Yuk. Nuh itu ya. Aing buka duit. Benang manuk si abang nu hade ya. Kurang jual deui. Aya batian ieu mah gede ye batina. Geus mawa deui manuk eta. Tuh Bu. Lah manuk murah ieu murah. Murah teh sabaraha? 500. 500 sageda anggar we atuh duit aya. Keun bae lah ieu mah hitung-hitung investasi. Ieu manuk sakitu geus loba. Keun bae lah. Mending we dibere ka pamajikan atuh. Nah, murah kan 500 ieu mah si Bang Ali, ge tanyakeun ka si Bang Ali bisi teu percaya mah. Ada nya pelanya yang kaca heulanya sakedeung. Ngesok. Anggar we, baba manuk oge kadaek naresan, mana kubu di paraban, pabalatak urut parabna. Namun lain kasalaki, pasti kabur-kaburkeun di manuk teh da. Ulin keten si Idu ya, asa geus lila teu nempan manuk. Ada ya kitu. Duy. Si Idu aya Agus yang naon Gus? Ya yang ulin ka dia geus lila teu ulin manukna rade kieu ayeuna mah Kantenan we Gus, sok we tinggalan ka dieu sok, tempuan ka dieu ieu. Ara aya sabriji ieu manukna oge. Cing urang nempan heula nya, urang asa rade kieu euy manuk teh. Mana ya kuat di mana wae da manukna alus kieu. Da ieu euy. Ieu hade mah ieu manuk ya.
Nah, tugas ari hade mah ari alus kabitan teh. Anyar kene ya. Anyar sok atuh beuli ku Agus. Kabitan teh. Ai merek kieu mah euy. Merek manuk kieu mah 1 juta mah sigana daek we aing mah. Benar. Oh, tanu ieu ada beda mah ya. Sok atuh bae ya. Aslina. Benar kan bae kamu 1 juta mah. Baik asli. Sok bae tenan. Nah, urang mah. Kelar duit teh. Pas pisan euy. Bagian neng. Oh, duit anu jang resiko. Alhamdulillah, rezeki istri soleh. Iya bae benar ya. Ha juga bae Sama bawa. ya atuh. Asing. Kasih iri mah. Heeh, eta mah urusan dinya we eta mah penting dia. Kemapa majikan? Heeh, sip lah. Ya. Oh, nuhunnya. Ya, yuk. Heeh, yuk. Anjing, manuk anyar ya. Sugan masih berebet teh ngaran. Lumayan deh. Udah 500.000 batik. Yes. Mal apalin bejakeun namanya 500.000 deui. Oh, dibikeun nama ke bapak nama. Mal apalin ieu. Manuk ka mana nu tadi, Bu? Bu. Ya. Hai manuk nu murah tadi di mana ya eueuh? Anu anyar teh ya. Anu mana mulai 500? Heh, ke ibu dijual we kasih Agus. Dijual. Harus si Agus dah hayangeun. Mari jual sabaraha? 1 juta. Lain boga bati atuh mah kakak rugi gede ah. Kumaha atuh? Aduh. Bos. Aduh. Acik. Wah iya mah euy. Aya bahan manuk di pen tadi ieu mah ieu. Naon euy? Eta manuk paneh mah kakak. Sia manuk. Pan dia nama dibeli. Ya dibeli da ka majikan mana. Bonceng heula naon teh jeung unu gablegna teh. Nya aing mah jual beli mah nya jeung saha we. Pan aing gablegna ieu maneh. Eta ka majikan maneh apan da aing mah teu apal ya manuk-manuk aing mah keulaan. Apan dibeli sabaraha? 1 juta ku aing mah tok we. Pamayanna ka lain 1 juta aing mah. Bae aing mah tah apa yang penting aing. Sia tuh. Sia anakku aing nama kan manuk aing apa bener aing entar manuk aing atuh sama. Eta ieu kubom. Sia teh manuk aing. Wah ieu manuk. Goblok sia. Aing itu dibalikeun deui si goblok teh sia.